Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi. Qala mu'allif kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baslun al-ma'u ari cai sok dipake susuci qalilun eta ya cai saeutik wal kasiru jeung aya cai loba. Al qalilu ari cai anu saeutik ma eta cai dunal kulataini anu kurang tina dua kula wal kasiru ari nu loba kulatani eta dua kula aksaro. Ari susuci pokona teh cai ngan lamun eueuh cai taneuh ngaranna tayamum. Malah mun eueuh cai eueuh taneuh yang susuci nu sok disebut pakidot tuhuren. Pakidot tuhuren eueuh yang susuci cai eueuh taneuh eueuh. Mun geus datang waktu salat eta mah salat we gitu. Keun we teu boga wudu ge ngaranna lihurmatil wakti, ngahormat waktu. Ngan ke di mana aya kasempatan kudu iadah balikan deui salatna alias qada. Disebutna teh lain qada iadah, sarua we eusina mah. Ngan di mana-mana maot teu acan kasempatan iadah salat nu tadi lihurmatil wakti cekap ku salat lihurmatil wakti teu kasebat tariku shalah. Itu gunana salat lihurmatil wakti. Rata-rata sok anu ka Mekah bab di luhur eueuh taneuh cai ge harese sok salat nate hurmatil wakti. Ngan ke datang ka ditu salat deui mun kaburu maot cukup teu kasebat tariku shalah. Tak saya anu sok dipake susuci, pake adus, pake wudu, pake ngumbah najis. Aya istilah cai saeutik, aya istilah cai loba. Anu saeutik nu kurang tina dua kulah. Ai cai nu dua kulah teh beda-beda tah ulama netepkeunana. Kawas dina zakat emas beda-beda eta timbanganana teh. Malah di dieu kantos ngetang gapungkur
sareng almarhum ditetepkeun nate 70 hiji 3/7 gram 70 hiji 3/7 gram nisobna deh da aya nu 82 tadina cai gen sami timbanganana ku timbangan aya nu ngan cek di dieu mah tah nu cek di dieu we sasiku saparapat tapi ulah anu penek pertengahan jalmana nu jangkung teuing lain penek teuing lain pertengahan jalma rada jangkung badag gitu duka sabaraha senti tah kira-kira daya sapaliman netepkeun 65 senti wadahna persegi tinggi sami ngan ari nyieun bak urang sukan di imah bisi nyarieun imah bakna ulah ukuran 2 kulah pas dalam ukuran 2 kulah pas disiuk sakali ge kurang atau lamun cai tilas wudu tilas adus raragragan kadinya jadi mustakmal ari cai mustakmal teu nyucikeun suci tapi teu naon teu nyucikeun mustakmal tina ngilangkeun hadas atanapi aya mustakmal tilas ngilangkeun najis eta ge aya gambaran mustakmal tina ngumbah najis anu hukumna suci ngan pada teu naon teu nyucikeun ai mustakmal tina hadas mah gampil ai mustakmal suci tapi teu nyucikeun diantawisna cai urut ngilangkeun najis hukmiyah malah kudu bisa orang cara ngilangkeun najis anu dihukmiyahkeun di masjid di tengah lain di sisi masjid aya najis tanda ai di banjur maka itu cenah palid tangel kudu dieredkeun make selang bari selangna kudu gede mun aya masjidna rubak mah hayang enteng carana di hukmiakeun heula kumaha carana ngahukmiakeun cokot datiahna piceun geus dicokot datiahna maka disusut kulamak anu rada baseuh nu aya baseuhan gitu nah geus gosok-gosok tong ka di banyur sirian kunaon ku kapur diguliweng sabab lamun di banyur keur aya keneh saabna eta baseuh cai tina lap eta lebetna najis ainiyah keneh lamun langsung di banyur berarti jadi lega deui najisna keun heula sing garing ngan aya hayang guragiru garing neangan deui lama nu garing kesek-kesek harita ge bisa garing geus garing kitu banyur tah banyur sina kalini tempat nu tadi urut najis teh itu kucai tacai anu numpang eta suci ngan teu naon teu nyucikeun eta hartina mun ka bawa salat teh teu nanaon eta teh atanapi omeh datiahna geus naon teu aya tapi direken najis keneh
geus kitu di banjur numpang panerina geus direken suci eta tempat najis teh tah cai anu eta pangpanerina disebutna teh mustakmal. Jadi lamun dipanehan terek diinum teu naon kan wajib pake wudu da teu nyucikeun gitu tah mustakmal. Malah cenah dina kitab mah geus direken bersih tapi leungeun urut omeh diambean bau acek perhitungan tadi suci mah suci ngan eta mah nu bau mah nyelapna kuku mantak ulah ngingum kuku panjang makruh gitu. Bahaya ari omeh ngaitan itu tata. Jadi ayat cai mustakmal urut ngilangkeun hadas, ayat cai mustakmal tilas naon ngilangkeun najis itu. Anginten ari anu naon mah ari anu kurang cai mah meureunnan bisa wae cai dikumpulkeun di tanean. Aya urang seda loba cai eta mah ngan bisi mantak kitab nyaritakeun kitu bisi aya nu butuh cai usum teu boga cai. Kade eta cai najis. Malah aya kieu ya. Dia kitab Tuhfatut Thalab mun lepat. Lamun urang ngising disusukan. Ngising dusukan. Caina teh leutik aditu. Duluy caina teh ngembeng ka ditu. Tapi eta ruangan anu ngembeng cai teh, ngabeng-beleng cai teh moal aya dua kulaheun. Ti cai mah rata aditu. Tapi palebah nu rata teh moal aya dua kulaheun. Ngising ari omeh rada pindah ka girang. Eta nu ka girang ya anggarna najis da ngahiji ngaranna. Disebut sawadah. Jadi ngising nama belah naon, belah hilir ari cecewok maju ka hareup. Ah eta teh nu dihareup ge naon? Najis. Kayak diwarisi kena susukan jadi itu. Tapi lamun caina palid monteng eta mah teu cirina monteng dina sawadah itu. Lamun di penet teh rada ngaraneg heula cai teh. Jadi arek minuhan pamenet teh ngaraneg heula cai. Da lamun masalah dipenet ngaraneg heula maka eta mah nu kahilir beda wadah. Jadi lamun pindah ka hareup teh omeh eta mah suci gitu. Ngan lamun caina ngabeng-beleng gitu dipenet teh angger darata tadina tah eta mah najis kabeh ngaranna. Nu cirina sarua teh itu papak ngahiji upami ditepak teh ombak gitu. Ditepak teh omak cai teh. Dalamun monteng mah ditepak teh mal omak ka ditu nama itu. Tadi antawis cirina cai sawadah teh gitu. Dah sabab gitu kayak di mana nyeun bak teh sing galedek we aya 1 meter atuh 1,5 meter ka 1 meter ka ditu. Atau 1 meter ka 1 meter eta mah sing wajah ge kanyat gitu. Yang jalma nu teu apal ngatur najis jeung teu apal ngatur cai mustakmal. Leung urang mah nu geus ngaji gitu dan nu make bak teh lain urang wungkul tampolana tamu. Tamu mungkin teu apaleun carana. Mantap ai bak gede mah mesin rag-rag najis kadinya, mesin rag-rag naon oge cai mustakmal teu jadi masalah. Oge si bak teh kedah rada mudun monteng meusan sina buruanana teh kitu dah buruan bak da eta teh ulah sina rata
upami rata mah sok ye manyur cai sawadah we di sawadah panyuk danan ngeuyeumeu di dinya teu palid taya ge lamun rata maka cai teh bakal ngeuyeumeu gitu ngembeng di dinya ragrag najis kadinya da urut omeh teh ya galo jeung nu najis nyiuk cai pinuh teuing wadahna bahe seret kana pakaian atanapi kana bitis itu teu kakuah deui berarti salatna ke mawa naon najis itu atawa kana pakaian kana rok itu nya kana rok kana samping da kana calana itu sanajan engke rek salat mah di udar da geus babasina mah antol kana kulit anger we mawa naon mawa najis enak teh tak ade dah ulaki bari nangtung nyebrot hedenya kombeh bari nangtung nyebrot anger ceret teh dah cai anu pangheulana ngeret najis eta cai teh naon najis ceret kana pakaian kabawa salat teu jadi engke salatna tanapi awewe nyingsatkeun rokna teu pati luhur kitu nya dasieun ka temong ku batur kitu nya malah semu dikurungkeun diseblok teh teh cai nu ti heula teh ceret kana pakaian baseuh eta teh jadi najis kaitunan teh gini komo awewe sok jahat cai sawadah geblok ka dieu da eta mah kawas mobil hardtop jadi mos gitu mos leung lalaki gampang atau saeutik gitu malah dielukeunna ditungkulkeun mal ceret eta gitu tah ieu jiga teu pirah tapi nan di mana-mana naon di mana-mana ceretna eta cai anu masih direken najis maka naon jadi karituna bahaya akang kantos ngadamel risalah najis geuning aya sabada ningali dina katerangan nah Fathul Wahab aya jalmi zaman Rasul baheula disebut tukang ibadah malah disebut jalmi solihah soleh dan tukang ibadah tapi waktu maut saur Kangjeng Nabi eta jalma disiksa di jero pakuburanana nepi ka pasiksa igana sahabat ngarasa kaget pangna kaget katingali dohirna tukang ibadah tapi geuning disiksa langsung naroskeun ka Kangjeng Nabi da kaget diwaler ku Kangjeng Nabi sabab gagabah susucina da ieu mentak sing apik urang malah ngingetan kanu sarolat di imah terutama awewe sok salat di imah kayak di lemur mah itu boga senal khusus apalagi ti WC kana tempat salat itu bersih tangke di mana rek dipake kaca teh tong dipake tong dijingjing senal teh geus dijingjing asongkeun dina lawang WC tuluy alusna eta WC teh komo lamun teu monteng make anu luhur saeutik mah yang kokocok sama bisa lamun rata mah gedenya cai teh teu palid ari saeutik mah tapi lamun aya luhur saeutik sakali nincak maka dibanyur saeutik ge misah mun aya kokotor mun aya najis teh geus kitu sok tincak eta senal itu sing nepi kana sajdah atau tempat nu rek dipake salat da sok aya jalma tas dicai teh arek ka tempat salat jejengkean gitu nya aya jejengkean depan anger antol beda lamun ngapung mah gitu ngan lamun ngapungnya moal naon moal antol jejengkean mah antol sedangkan suku teh basuh itu sanajan garing najisna itu lurlar ti luar ka jero ka imah teh kapan tara diraksa ieu sakapeung mah kitu tah kaapikan teh gitu senal khusus apalagi salat
geus kitu engke di mana rek salat ulah dipake heula komo lamun sukuna basa mah jadi kanajisan kakotoran jingjing geus jingjing asongkeun geus diasongkeun ke kokocok langsung kadinya sing nepi ka mana sing nepi kana tempat pangsolatan mantap cai nage diatur ulah nepi ka jadi cai teh najis wal kasiru kula paksaru qalim al qalilu yatanajasu biwuqi najasah fihi wa illam yatagoyar. Jadi lamun cai saeutik karagraga najis maksud saeutik teh kurang tina 2 kulah indeu eta teh sanajan teu barobah indeu sanajan teu barobah teh teh angre hukumna teh najis itu kali ini tak sing bak tak kakang 3 poe meureun leuwih ngaruag bak di kulon gitu di gedeane gitu pongan sok aya ieu aya tai cak-cak dina galengna teh nya dina galang bak teh gitu kapan eta teh sanajan sakadar tai cak-cak da kabeh tai ge najis ieu nya itu kajaba tai ragaji berarti teh najis atau tai hasepan kudu taen-taen nadsun ila tai ragaji padana. Nah jadi sanajan sato anu suci tetap tai nama najis gitu tetap najis sanajan lauk cai bangkena naon suci tapi tai nama anger najis itu tai nama najis udah tak ulah di dahar tai lauk teh nya gini sok dipais wajibna jeung taina gitu nya anu laletik mah temah dihampura di daharna tapi kabawa salat banger tak lamun tas ngadar hurang ngadar enol gitu nya tuluy salat teu dibersihan heula bahamna berarti eta najis baham deh ai baham dina salat nu di naon nu dihubungkeun jeung najis mah kasebat luar badan atuh angere salatna teh teu jadi gitu nya tuh malah kapikan tas ngadahar sambal eta teh da cenah sambal teh ceuk sapalima lauk laletik di naon lauk laletik lauk belade gitu nya dihijikeun jeung tai-taina merenya da eta kakebuk heula gitu nya embuk heula dahar lauk gitu. Jadi tai lauk ge lauk cai tetap najis ngan lamun salat urang mawa lauk hirup cenah teu naon ngan lamun mawa lauk paeh itu keur salat teh dipesakan tas nguseup nah bisi kanyahoan batur da ngusupna tina balong batur gitu. Nah eta mah upami can dipikeun taina berarti teh sah salatna. Jadi kudu dipikeun heula pejitna kakara sah kitu nya. Lamun geus naon mah geus paeh mah itu diantawis ngaraksa najis. Wal ma'u al kasiru la yanjisu tenarima najis ila ida tagoyaro tokmuhu awlanuhu awrihuhu ngan lamun cai loba aya 2 kulah atanapi leuwih cara dibalong rehidenya da tama sanajan karagraga najis teu jadi najis asal ulah barobah naonana ulah barobah rupa rasa ame tak lamun wudu di balong cai gede caina ramang tapi da teu jadi seungit tahe caina mah indenya sok we wudu teu kudu ngajauhan tina tai asal ulah kasiuk taina we cenah kitu agan didinya sugan ngitung aya 2 kulahkeun ka dieu tina taina henteu asal ulah kasiuk cenah kitu anu matak sunat ketemu sunat nyingreup cai jang naon tah hikmatna kekemu karasa bedana cai tina asal
nyingreup cai ka amung lamun robah amungna da aya rupana mah katingali ku panon ge indeu ngan irobah ku tanuh mah kiruh eta mah tempatna makorihi eta mah teu naon kitu sanajan bau taneuh kitu nya bau leutak ini tah kakemas sunat kitu nya naon deui nyingreup cai gitu ngan lamun keur puasa saeutik naonana nyingreupna gitu lamun teu keur puasa mah sing loba malah lamun nyingreup cai keur puasa loba dipoharakeun kasegrek batal sabab kasebut lalaworana teh eta teu disunatkeun ku sara tapi ngalanggar gitu nya ngan lamun saeutik apik tapi kasegrek keneh wae tah eta mah teu batal eta mah ini mun mandi teuleum kitu nya teuleum teu dihaja kasegrekna kitu nya batal eta teh komo ingin umbari teuleum kitu batal eta teh ngan lamun mandi biasa apik tuluy kaeusian ceuli eta pangamung kunaon ku cai dihampura tapi lamun kitu mah sabadah gugor dah hareudang teh padanya eta mah angger mah batal atur eta oge paslun mujibatul gusli sitatun ilajul hasapah bil parji ta maulah dipanjang-panjang ini jadi ari hasapah teh ieu helmna lah di lalaki mah gitu eta helmna da dicirian ku Gusti ge sabada dikeureut teh kaciri kitu nya tapi upami noong ka kana setengah hasapah encan eta mah tapi kudu liput pisan ngan teu kudu nepi kana akar asal eta sakitu mata dina bulan puasa lamun istri jima cenah istri jima teu kudu kiparat lalaki nu kudu naon mah kiparat mah naon pangna teu kudu kiparat istri itu kan aya dorakana mah doraka badag ngan teu nepi ka kiparat sabab ke dipayun painten batalna puasa ku jima teh bijimain tamin maksud bijimain tamin jima nu sampurna teh maksudna kieu batalna puasana teh wungkul ku jima atuh lamun lain ku jima batalna teu kudu kiparat tah eta teh ari jima mah batasna asupna hasapah ari ieu mah can asup hasapah tapi geus katoel ka jero nu awewe teh geus batal memeh jima ge gitu jadi memeh jima ge geus naon awewe mah geus naon geus batal eta teh atuh jima teh keur jima teh geus teu naon geus teu kapuas geus teu puasa eta teh indeu sabab geus kacolok tadi ti heula ieu itu jadi teu batal ngan doraka mah doraka gitu teu diantawisna gitu geus ulah panjang teh bisi ngaralai di masjid tata diantawisna dijelaskeun ku ulama teh teu kudu naon teu kudu kiparat itu lamun lalakina nu jimana tapi lamun aweuna nu jimana mah anger kan aya kiparat eta teh sapalihna mah kumaha kitu awewe ngajima eta nya eta awewe keur lalaki keur sare itu dayayangeun kieu mah sok heuras kitu kari-kari di dieu kada eta mah awewe nu gimana teh kitu kade awewe eta ge mah jadi kiparat kitu nya pil parji kana parji kana juru anggal mah teu naon wa hurujul mani kaluar mani gitu anu kamari atos ditetelakeun lamun kaluarna mani aya kaluar baseuh lah gitu ukur karasa di jero mah eta henteu itu tanap istri kaluar aya baseuh karasa di jero wungkul mah teu eta mah nu matak aya gambaran jalma salat can wajib da can baleg tapi keur salat aya aturan naon wajib sabareh salat lohor 2 rakaat keur naon
itu keur salat mutalaah dengan idenya ngalamun nepi ka karasa keluar naon mani tapi teu aya baseuh mah eta teh tadi mah nu dua macan wajib 2 rakaat sabadak karasa keluar wani mah wajib jadi teu meunang dibatalkeun gitu. Wal haidu jeung haid wa nipasu jeung nipas wal wiladah ngajuru ya bab lah bab haid mah dipayun ke orang jelaskeun nipas ari haid mah eta keluar darah tina rahim bari aturanana ke orang dipayunna jelaskeun kaya bab haidna wa nipas aya nipas mah darah anu keluar sabada lahir lamun kaluarna teu acan lahir sanajan budakna geus nolol gitu eta mah lain haid eta mah getih istihadah we ndak sok memeh ngalahirkeun cenah kaluaran naon darah budak macan keluar atuh lamun datang salat teh waktu salat teu salat eta teh kodoan eta mah ngan di mana ke budak keluar beres itu sabalaga nyerna takara disebut darah naon nipas malah lamun kemar ge aya keneh mah hiji deui keluar darah teh can disebut naon can disebut nipas ke geus keluar duanana takara disebut naon nipas wal wiladah ngajuru sami eta oge itu kan bisa dihijikeun wiladah jeung adus naon nipas gitu. Wal maut sareng maut eta mah wajib di adusan sok adusan lalaki ku lalaki awewe ku awewe itu eueuh lalaki na mayit lalaki eueuh lalaki itu mayit awewe eueuh awewe sok teh ku mahramna cenah gitu mahramna jadi lalaki ku awewe tapi mahramna ku lalaki lalaki ku awewe tapi mahramna mahramna ge aya pamajikanana atau salakina sok ku pamajikanana sok ku salakina anger nu saja nu ulah jadi ku sajenis lalaki ku lalaki awewe ku awewe ku mahramna ku salakina ataku pamajikanana eta ge tayamuman we cenah gitu tayamuman we naon sababna sabab ari tayamuman nyabakanana ngukur banget jeung naon leungeun teu lila teuing ari kitu mah dimandian katanya lalaki ngamandian awewe meureun lila nyabakanana gitu nya atawa awewe lalaki lila nyabakanana gitu tayamuman we cenah kitu da carana jadi aya tata carana sagala ge anu supaya jadi ibadah ulah ibadah tapi teu jadi naon ibadah maka aya batas-batas ketentuan faslun qurudul gusli isnani ngan dua aniatu hiji niat wa tamimul badani ngawalakan badan bil ma'i ku cai enteng eta mah niat tos diterangkeun sing apal geuning nadona hakikatun naon kaguna hukmun mahalun wa jamal kaifiyatun syartun wa maksudun asan talan eta tinjauanana masalah niat teh ayat 7 niat oge ngawalatran badan bil ma'i ku cai itu kade aya anu ngahalangan malah lamun ayat tatalieun sok tatalieun beulah suku teh eta teh ai beulahna teh kedah kakubah ka jero malah ai anyar keneh mah sok peurih cirina tepi ka jero peurih eta teh nya atanapi aya cenang melendung tuluy disuap tah eta teh geus disuap copong maka kudu ka jerona ngan lamun liput deui atau geus jadi tapok eta mah teu kudu maka jerona
hidayah. Faslun surutul wudu'i asyaratun. Hiji al islamu terjadi kafir mah wudu. Sanajan kataklip kusara itu hente wudu anger we terjadi kawas salat terjadi dak kudu iman itu. Sedangkan kataklip lain masalah akidah unggul menjadi pokok tiheula itu nu tapi masalah ibadah ge eta teh ibadah naon salat puasa zakat wajib sehingga ke di akhirat disiksa ku teu salatna disiksa ku teu zakatna nu kafir teh ngan sanajan salat ai kafir keneh mah kata puasa tetap bisa sabab syaratna kudu iman heula. Allah ngadawukeun masalakakum bisaqor qalu lam nakum minal musallin eta diantawis ulama fuqaha nyaritakeun bahwa kafir ge kataklif kuburu ngan di mana ngalaksanakeun aican iman heula mah teu jadi. Wa tamyiju tuh syaratna sartun dina nadom tamhij dah kudu ge sideng ai budak can hideng mah teu kaci wuduna waniko anil haidi bersih tina haid lamun jang masalah salat maca Quran da aya jalma idenya anu haid nide anu haid lain anu sanes satu di mana saat haid eta mah di mana saat haid di mana arek naon teh adus teh naon wudu heula intinya tapi engke teh anger bae eta mah kanggo pasunatan gitu lamun teu wudu deui mah teu jadi ka salatna. Wa nipas bersih tina nipas wa amma yamna'u anapun ari perkara yamna'u nu nyegah usulama'i ilal basara jeung kudu nyegah tina tepina cai kana kulit seperti getah mangsi upami kanal mah teh itu naon deui nu sok diterapkeun kuku teh eta pacar ai kanal mah anger teh itu malah eta teh geuningan jiga odolnya diterap-terapkeun eta mah berarti aya datang teh ngahalangan kana wudu teh aya datang eta mah da kuduna teh samet asarna tapakna matak sok baheula mah kitu nya kalau teh dibadi pacar teh daun pacar teh dirius geus dirius kitu nya ditutuan ditapal-tapalkeun na kuku ke geus garing dipikeun aya tapakna beureum tah eta mah teu ngahalangan tapi masalah nu diulas-ulas kitu ngahalangan geuning sok mun dibareureum nya kitu gareureum eta kade ngahalangan wudu eta teh. Wani pas ka mana digna usalamai wa la yakuna alal udwi ma yubayyirul ma ulah kabuktian anu dina anggaut teh anu ngarobah kana naon kana cai seperti mana tas mulas urang teh loba apu di dieu di bajur teh jadi rada bodas naon teh tah eta teh teu kaci gede bersihkeun heula geus teu aya kakara ngubah yang hadas atawa awewe diwedakna kanal gitu nya eta bareng sakali mah jigana teh bodas leueur kitu nya komo ari masalah naon masalah papanganten geuning eta muni hese ngisup-ngisup acan ini tiga bungau kitu nya eta teh kita di mana wudu teh kumaha heula di mana geus dikumaha kakara di bajur niat naon niat wudu gitu pada cek simkuring mantan teh gelis kene biasa daripada taplokan gitu nya taplokan tapi da teu ngitung gelis tapi ngitung biasa eta mah adat gitu nya adat
malah mah tampolana kulantaran acara nama si ayat ini datang sholat ukur disalinaon we pakaiannya darek dipotong deh gitu ay sholat mangke we sawang eta bisi palin gitu gitu mata kadah diraksa anu matak sakira ngalangan wala yakuna alal udwi mayubaring atau dembe wal ilmu bipardiati sinyal kaparduan wudu indu mana da aya sunat aya naon aya pardu ngan jang nu bodoh kanya cenah diniatan ieu mah dianggap pardu we kabeh ngan lamun dianggap sunat kabeh teh jadi tak sing apal patuna wudu tak ari ngaji teh kitu nya sing jelas apal kitabna kitu na teh gitu ulah sakadar cuk batur ngadenge kitu nya tapi kudu apal kitabna gitu supaya lebih antep gitu nya wala yang takida pardon min kurudihi sunatan ulah nekankeun pardu teh direken naon sunat leung kana nu sunat direken pardu kitu nya asal kakumah indo tapi lamun pardu direken sunat teu kaci wal ma'u at-tahur caina anu nyucikeun lain sakadar suci da ari mustakmal mah tadi teu nyucikeun boh mustakmal tina urut ngubah najis boh mustakmal tina urut ngubah naon hadas kajaba cai mustakmal dikumpulkeun aya dua kula maka jadi nyucikeun deui eta mah jab mustakmal kumpulkeun asal ulah barobah rupa rasana jeung ame eta cai mustakmal jadi nyucikeun deui wadul wakti jeung kudu geus manjing waktu wal muwala lidainil hadas yang anu langgeng hadas ayo we kieu berenya ayo we hitut kitu tah langgeng hadas teh kitu hadas wae tah hitut wae urang kitu nya kawasinggung tah eta mah wudu teh kada geus datang wudu begitu datang wudu itunya tuluy langsung tutup aurat tuluy langsung salat bari jio tas wudu teh tapi dah geus datang waktu jadi langsung ka ditu salat dihampura eta mah itu dihampura ngan lamun wudu na memeh datang naon waktu salat tuluy aya kaluar deui maka eta mah dianggap batal tapi kudu geus datang waktu tuluy wudu tuluy salat kaluaran ieu eta mah dikumaha dihampura ngan raksa we cenah raksa aya nama aya gini toko ge nyadiakeun jangan raksa dicangkok gitu ya dicangkok gitu naon ngaranna teh palagi nutupna kieu teh tamak sikih keluar pempasnya eta nu karan itu we sok dicocokan gitu kane wis ngapeun eta dicocokan tah jadi sanajan kaluar deui asal ulah urat aret ku akibat dijaga maka eta mah dihampura pasun surutul wudu naon nawakidul wudu wallahu alam